kos gitulah urang mah sosok supi teh hanya di pondok pesantren neuleuna model Abuya neuleuna model Syekh Asnawi neuleuna teh urang teh nyaho sosok supi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu kazamanan emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi calana hideung nu mantak ku ari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh turunan Maulana Hasanuddin nya mah make pakaian pangsi hideung Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu kos kitu nya mah asa aya jelema anu macam-macam tinju ku nya mah Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang neuleuh maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede ji mantap si kiai make gelang bahar nah eta sing ada ngadukun berarti orang ramun urang neuleuh sepihak